Mangkat subuh balanya balik langsung diolahkeun tuluy langsung di plating kapila. Kela besti samemeh plating teh pan aya proses balanya na heula model ayeuna arek make heula jaket da tiris ieu teh jam 5 subuh besti arek balanya we mangkat teu kumaha deui. Biasana mah besti we kiwari teh beres salat teh scroll heula HP ayeuna mah boro-boro bisa scroll HP. Ayeuna mah urang mangkat heula balanya ka tukang sayur samemeh eta motorna panasan heula lain besti lain dipanasana kompor imanya dihirupan. Sabenerna mah rada sararieun besti lamun kaluar we kiwari teh da bangunna tara. Tah ieu ge mangkat teh geus pertengahan jalan bestinya kedeung dige nepi encan ketancan nepi besti masih keneh jauh urang singkat cerita we ieu geus nepi deui ka tukang sayurna tuker balanya si bujang ge besti. Ayeuna teh besti aya posenan liwet hayang ngariung cenah dina daun wayahna we meureun poe ayeuna teh balanya tadina mah rek meuli peuteuy si peuteuйna teh kur aya saeutik besti nya geus we meureunan na mah ganti ku jengkol nu kieu tah besti. Geus besti ulah loba ting di video soalna ieu teh tararangel balanya teh besti. Waktuna ayeuna mah ngisian bona ieu besti nikat panjang kitu eta bon meuni jiga kareta nya kareta mah panjang kita besti ieu teh daun ajang mungkus engke aya anu dibungkus. Tah bagian bujang mah ngasup-ngasupkeun kana plastik besti lamun misalnya dijinjing mah riweuh heueuh da moal mungkin dina motor dijinjing hiji-hiji mah tuluykeun we ngitung besti nikat panjang kieu nya. Eueuh besti pas ditempo kaluar teh mending geus kuat caang kieu tadi mah asa poe keneh ayeuna mah geus caang besti. Tempat balanya teh ieu besti vegetable shop pokona mah belah dinya di Cipayung tuluy urang balik besti da geus bebeunangan kieu menikat mucung dina motor besti. Aduh cara rape ieu teh sabenerna besti nyeri cangkeng mah motor teh tuh nya mun kateun dekil jaba ieu teh tiris besti jaba jauh keneh jaba mucung mah motor teh jaba nyarari awak. Aduh ieu teh kumaha atuh geus urang menikmati perjalanan ayeuna mah besti mumpung isuk-isuk keneh da lamun leumpang mah capek ieu teh geus alhamdulillah dina motor ge nya besti. Singkat cerita ieu teh geus di jero pila deui tah aya tamuan sapila poe ayeuna mah besti. Tapi da cenah besti kete beurang aya deui anu mesen liwet ieu tah anu pila hiji deui anu gede engke di ujung besti aya posisina tah ieu geus nepi parkiran deui ieu nepi di aula deui geus di dapur deui besti tinggal dianyatkeun ya kana luhur eta na meja. Tuluy langsung diolahkeun besti mumpung isuk keneh mumpung awak cengharnya mumpung garareunah. Singkat cerita ieu teh olahanna teh geus jara radi besti tinggal di plating diasupkeun lain diasupkeun ketah dianterkeun ka tamu. Da besti ieu teh pesanan tamu samemeh eta teh make seragam heula besti poe ayeuna teh make seragam hejo jeung make tiung hideung make masker ulah poho besti. Kela asa aya nu poho ieu teh naon celemek bestinya si celemek teh ulah poho asupkeun kana beuheung kitu tah tapi ieu teh talina teh coplok ning besti can dipasangkeun talikeun ya kana cangkeng ka tukang reket. Ilik-ilik teh jiga pegawai MBG besti tapi heueuh ieu teh pegawai MBG di bagian pila hayu urang mangkat ayeuna mah. Tapi kela besti ulah langsung mangkat asup-asupkeun heula si kadaharanna teh kana boknya aek nungguan heula we da cara rape ti tadi barang gawe wae ieu teh tuluy mangkat bari ngajingjing kastrol. Nah cenah teh nana ngajingjing kastrol heueuh pan besti eta teh isina sangu lamun misalna si sangu liwetna teh di bawah meureunan lain liwet ngaranna nya. Tah singkat cerita nepi ka pila ayeuna teh kudu nanya heula tamu naik di plating di belah mana cenah belah hareup platingna hayu ulah di plating belah hareup tah besti pemandanganna temponya ai caang kitu nya cerah di cuaca teh. Besti lamun geus nepi ka dieu mah meureunan videona moal lanjut plating soalna